Bismillah di kawitan ia kisah dinadomkan go anbiya membutuhkan karena rahmat na pangeran kisah na kembang Kamboja anu bercabang dua nu teu asing jeung terangka nu tubuhna di istana kacaturkeun dua santri putra santri putri saling demen jeung sehati berpadu cinta sejati bareng dina hiji mangsa Ki Ahmad ngalih mondokna Siti Mar'at kakawasa bari nangis jeung nyalira Siti Mar'at sesengrungkeun nyariosna alus pisan pami nyampe di tujuan teu hilap enggal nyeratkeun Ki Ahmad ngawalir sopan jawabna atuh kantenan masa aku melupakan dirimu yang aku sayang Siti Mar'ah mesem manis cahayaan rajang gelis sanaos bari jeung nangis Siti Mar'ah tetep gelis mencit merit dina rakit bobok wadah bakatur lain gering ku panyakit kabogoh di tikah batur kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi kalau umurku panjang boleh kita berjumpa